Assalamualaikum. Tong hilapnya wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel dongeng Sunda 24. Hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios siluman monyet dina episode nu kahiji. Sok ah. Wanci isuk, hujan gerimis lumayan tiris. Di daerah Cianjur, keur meujeuhna usum hujan. Atuh nu kedul mah beki hoream we kena digawe teh. Seperti halna harita. Di hiji imah panggung, katingali di luhureun suhunan dapurna ngebul ku haseup. Meureun nu bogana keur mirun seuneu. Rek gawe tadi nama hujan kieu mah hoream tariris deui. Komo hujan gerimis kieu mah paur gawe di sawah mah. Tieu lagi almarhum Kang Ohim kabentar keur ngomekeun ka malir. Kitu gerenengna eta si jalma nu keur sidoru dihau, bari diharudung sarung diuk campego dina jojodog. Akangna korek digawe cenah di pauje. Kadenge pamajikanna nyarita, moal tulus hujan tuh. Hujan leutik kieu Kang. Arina naon teh? Teu inget heula basa almarhum Kang Wahim ngomekeun ka malir. Kan hujan gerimis kabentarna teh. Tema salakina nu ngabogaan ngaran Mang Bisri, umurna kira-kira 50 tahun. Ari pamajikanna ngaranna Ceokoy, umurna kira-kira geser 5 tahun. Sahandapeun Mang Bisri berarti 45 tahun. Rumah tanggana karek boga budak 2 sajodo, nu awewe geus parawan, kira-kira 18 tahun. Ari nu lalaki keur meujeuhna resep ulin, umurna kira-kira 15 tahunan. Barudak geus nyaraharing ibuna. Ucap Mang Bisri. Geus si nyanyi mah tinggal si Apeng keneh. Atuh goingkeun ibuna. Nyaeta budak teh beuki esna digeingkeun subuh ge hararese. Kitu walona Ceokoy nu keur gunem catur jeung salakina. Ari Mang Bisri teu ngomong deui, malah medol beuleum sampe. Harita teh nu geus katingali asak. Meuni seungitna keur ka ambeuna. Akang, ieuh tingali atuh, kana wada beas. Urang teh geus teu boga beas geuning. Mang Bisri teu nemalan, ngadon cacamuilan we ngakan beuleum sampe. Si Akangnya. Leos harita Ceokoy meuru ka tengah imah. Keheul meureun nenyo salakina hare-hare. Hujan beki kerep ngagedean. Atuh pikeun si Apeng mah nu masih keneh es beki tibra we. Nyai Lesmini, hoyong teu gelis ieu beuleum sampe. Kadenge Mang Bisri nyalukan budakna nu awewe, nu teu aya lian ngaranna teh Nyai Lesmini. Harita teh keur beberes di tengah imah. Kah walon Nyai Lesmini
Yo gelis, hoyong tu. Alim abah. Walon Nyai Lesmini. Rai hidup ugah kun gelis. Yo, hoyong tu gitu. Belum sampai. Mohon abah. Walon Nyai Lesmini bari leos muru kamar adina. Ari ceokoy harita teh keur nilepan pakaian. Nyai, ugahkeun rai hidup teh seberang gitu. Ulah hees wae batur geus kamarana mah. Ucap ceokoy. Apeng, gugah ieu. Itu saur si abah, hoyong teu belum sampai cenah. Saur Nyai Lesmini ngageuingkeun kanu jadi adina. Naon atuh teh Apeng, gerak udang maneh teh, es wae. Batur mas kemarana mah, udang jalu. Saur ceokoy nyelengkeung di tengah imah. Nya mah. Tema si Apeng bari nguliat hudang, tuluy muru ka dapur nyamperkeun abahna. Jalu, tak masalah geluh. Ceuk Mang Bisri, atuh si Apeng nu tadi narek tiupna jojodog teh teu tulus, kebat muru heula ka cai nu aya di pipir imah. Tekung silila ge geus balik deui. Tuluy diukna jojodog gigireun abahna. Mana bah sampe teh? Ceuk si Apeng, jol nanyakeun sampe we. Tah na daun. Ceuk Mang Bisri bari nuduhkeun sampe ku gilekna sirah. Nah bah sampe teh gini. Ngunah bah bener. Kope sing wareg. Kitu kaayaan keluarga Mang Bisri harita. Kumaha kelanjutan ieu carios antosan wae di episode salajengna. Hatur nuhun.